Jim, sinarian mana ka dia? Anh sibuk coy. Kemana wah si anjir? Sombong tara ulin. Bukan pembeli. Diuk tadi. Aing aya perlu. Sigana sih bisa ngebantu. Wah, geus moal jauh sia mah. Tadi itu paling kena ngadon ngawipi. Ya naon deui atuh. Kan itu boga wifi di imah. Baheula mah aing boga. Kan lalu nih paling dicabutan udah teu kabayar. Aing mau apa nama? Tuh, geus kan nyahoan. Asal geus nyahoan HP lo bage. Paling kena ngadon. Ieu udah jam tayang. Ayo coy. Ieu 2 kilo 4. Wow. Itu kan biar beli rokok. Beban sih mah. Tuh wifi aing tambah lemot wae beunang ieu. Aduh. Set ngeluh ayeuna mah tong kitu maneh rud. Teu inget carang susah. Terus ka aing eta. Entah aing hiji. Maneh ulah kitu atuh euy, urang kan butuh bantuan maneh, urang butuh jam tayang. Heueuh lah. Kamu lain ka maneh malah aing haroream teuy. Ih lain HP-na ieu. Geus aing bawa heula lah. Teu sia-sia aing boga aturan di baheula euy. Di zaman baheula kita mah can pernah ngecewakeun aing pisan deh. Kok aing mah pokona mun kawin kok aing harus dibawakeun beas aing mah 2 liter mah. Lalila, Rod. Tuh apa yang geus diurungkeun ku aing kabeh. Saya butuh naon deui? Geus Rod kitu we. Nuhun pisan sia. Aing mun wasia mah aing teh nyawa aing ribu aing kuota aing. Pake wifi mah menang we. Lalila nya aing palingan langsung balik ke dia. Penjauh ini mah aing ka ditu balikna. Balik ke mana? Kos boga imah wae. Ieu nya. Aing mau pakai motor we, kayak kusia bawa ka imah we kan. Ka ditu ka imah urang apa kan? Anu di jalan Bagasi. Siap. Salam ka kolot. Oke. Jika dia teh ngadon minggu akut motor we sia eta mah nek balik leumpang. Inilah gunanya sahabat. Iya, walaupun sudah terpisah jauh, sahabat tetaplah sahabat. Maka dari itu, untuk kalian yang memiliki sahabat, jaga persahabatan kalian. Karena sahabat akan selalu ada untuk kalian. Semoga video ini menjadi referensi kalian.